dina ubudiyah mah teu kedah aya ijab qabul. Cenah bade mangga dados biasa nya meureun eta mah supaya naon, supaya geus biasa nyanakeun nampi mangga eta mah nya ngan teu wajib. Tos cekap hancana kantun wa idzas sa'amta dina ieu sa'imta tasawiyos wa idza sa'imta tilawatan fa anzil ila kiat kene ngadangdingna wa idza sa'imta tilawatan zil ila dzikrin biqalbin wal lisani mukammila. Bismillahirrahmanirrahim. Dina masalah peribadahan khususna anu tos rutin dipidamel ku urang saarea nyaeta maca Quran. Arosok urang maca Quran. Lamun bulan Ramadan mah ganti ngaranna teh tadarus. Arosok tadarus osok lamun keur tadarus bosen ya tadarus wae osok tara berarti resep tadarus teh pikeun jalma anu daek maca Quran di antarana tadarus hek nepi ka kenduh ieu teh bosen da ari jalma mah boga sifat bosenan sanajan tadina resep pisan dahar jeung daging ari unggal poe teuing mah aya bosenna sanajan resep ieu kana tadarus sapoe satamatan lila-lila mah aya bosenna nalika aya bosen sapertikeun kitu maka fanzul ila dzikrin biqalbin wal lisan teu beda we sapertikeun kana deungeun sangu unggal poe jeung tempe geus 3 poe bosen ganti kana tahu 3 poe tahu bosen ganti kana buncis. Dina peribadahan oge sami nalika geus bosen maca Quran bosen teh ieu tamat wae unggal poe nepi ka kitu nya fanzul ila dzikrin biqalbi ganti peribadahan jenisna teh zikir dina hate. Zikir dina hate teh kumaha ari awakna mah bebas atawa ngobrol mah henteu ngan dina hate Allah 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 dina hate teh itu gunung kawasa Allah jalan leueur tapi teu labuh motor kawasa Allah nya sanajan sih lamun jujur-jujuran mah nya hararese lamun teh mah keur ngahulang nu kabayang teh kawasa Allah angar we nalika ngahulang mah aduh kumaha aya jambuk berisu eta kan nu kabayang mah nya rata-rata teu sadayana tapi tangtosna aya wae anu naon nu taufakur anu wiridan dina hate ulah suudon kabatur tengan rata-rata lamun nalika keur sorangan komo bari ngahulang komo aya pagawean nu can rapi ngabayangkeun sawah
ngabayangkeun kebon sok galecok we geuning dina hate teh nya namina teh hadisun nafsi obrolan-obrolan dina hate urang nu ngobrolna teh baceo padahal mah nya isuk lamun ka sawah ya mudah-mudahan halodo tapi lamun hujan kumaha nya rek sare we da sapertikeun kitu nya galecok dina hate teu beda we sapertikeun ayeuna di dieu di madrasah ari lisan marepeh ngan dina hate mah pasti aya anu diobrolkeun naon we nu diobrolkeunana mah rek nu aralus diobrolkeunana mah atawa garoreng contoh nu alus gerepeh teh hayang teuing urang ge tadarus jiga batur tamat sapoe satamatan dina hatena teh lamun anu diobrolkeun ku hate teh alus atawa goreng ieu teh da tunduh ngan arek sare era ku batur contona teh atawa hayang kaluar ieu teh ngan luak lieu heula ningali batur keur maralaweung contona tah obrolan-obrolan hate anu teu aya manfaatna pikeun ibadah eta teh ngepek kana teuasna hate nu kumaha nu disebut teuasna hate teh naha hate jadi teuas jiga batu sanes maksud teuas hate teh nyaeta nolak kana papatah ti batur lamun aya obrolan anyar teh urang teh geus nyiapkeun counter nah untuk counter teh nya lain tukang pulsa geus nyiapkeun jawaban nah gitu pengimbang batur ngobrol urang geus nyiapkeun obrolan nu leuwih kumaha anu leuwih luhur pikeun ngimbangi kana obrolan eta ta eta teh ciri teuas hate jadi obrolan batur teu pernah aya nu asup ka karage nolol ku urang geus ditepak eta namina qaswatul qalbi atawa teuas hate efek tina naon biasana efek tina hulang-hulang tuluy hatena baceo ngan baceo na hate lain diangge zikir ka Allah summa kuron bil qalbi wa huwal muraqabah da ari zikir mah jelas mantak tambah-tambah ibadah mantak la tastagil bi hadisin nafsin muhmala teu kenging hulang-hulang bari ku hulang-hulang nate kalah baceo anu teu puguh